Dina dinten biasa, urang pendak sareng anjeunna. Geter tina sora vokalna, anu mimitina narik hate ieu. Urang netepanon ke arah sumber sore eta. Dugi ka urang henteu sadar, 18 detik terakhir urang ngantingali anjeunna. Henteu bengras pisan. Gelis pisan rupana. Bener, anjeunna kedah hatur nuhun ka Gusti yen anjeunna lahir kalayan sagala kasempurnaan. Tapi aya hiji jalma anu kedah ngalakukeun langkung tingan ukur tur dina suku Gusti nu Agung. Nyaeta urang, lelaki nu tingali anjeunna ti kajauhan. Teu aya alasan pikeun urang henteu ngahanturkeun nuhun ka Gusti anu parantos bawa anjeunna asup ka hirup urang. Kasumpingan anjeunna ngarobi paham urang kana waktos. Sataun satengah urang janten pangagem Rusiah pikeun anjeunna. Tapi karaosna ngan ukur 18 dinten. Malah moal 3 minggu urang netep beungeutna, urang kedah ngantepkeun anjeunna angkat.